Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wastabina suara biasa di kelas 10 MIPA genep. Abdi di dieu bade ngawawancarakeun Bapak ngeunaan salah sahiji masyarakat anu beunang dampak Covid ieu. Mangga Bapak nepangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkeun Abdi Iwan Kurniawan. Naon padamelan Bapak teh? Padamelan abdi sadi dinten nyaeta ngawulang di salah sahiji sekolah di aya di Kota Bandung nyaeta di SMP Negeri 20 Bandung. Naon wae dampak Covid kana padamelan Bapak? Dampakna nyaeta nu biasana ngajar teh langsung ka murangkalih ayeuna kerja lewat jarak jauh atanapi istilahna secara daring. Teras nu biasana ngadinten ke sekolah ayeuna kerja samingguan sakali. Kumaha cara Bapak dina nanganan dampak Covid eta teh? Cara menanganna nyaeta abdi menang angkatan hilap nyandak masker, menghindari kerumunan atau istilahnya jaga jarak, untuk cuci tangan muntos dongkap ke sekolah atau ke tempat anu sanesna nganggo sanitizer. Kumaha sikap Bapak dina pambelajaran jarak jauh ieu? Nyaeta anu menangani siswa anu nilai tugasna kosong kumagi murangkalihna background ekonominya tidak mampu mengajantenkeun teu gaduh pangkat nyaeta kedah ngayakeun umpitsit kerjasama ujung BK jeung balik kelasna sakantenan nyandak LKPD anu kedah dikerjakeun ku murangkalih nu tiasa ngiringan dari. Kumaha pendapat Bapak anu ngalanggar protokol kesehatan? Nah, pendapat abdi anu ngalanggar protokol kesehatan untuk nganggo masker itu mengkhawatirkan bagi orang sekitarnya yang menjadi was-was. Naon harapan Bapak ka payuna sabada Covid leungit? Alhamdulillah, mudah-mudahan saenggana COVID-19 hendak pulih deui. Harapan abdi selaku guru lebih bersemangat di dalam bekerja, lebih baik dalam masihan pelayanan kawat murangkalih kumagi parantos ngagaduhan pengalaman menggunakan pengajaran secara daring. Atau sakitu wae wawancara ti abdi sareng pun Bapak hatur nuhun Bapak kana waktosna sareng hapunten bilih aya kalepatan kecap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.